Wilujeng sonten abdi Safira Syadani bade nyiringan dinten ieu Sabtu kaping 15 Januari 2022 bade nampilkeun informasi pangayana sareng aktual. Musibah longsor lumangsung di Dusun Sukasari RT 03 RW 09 Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Sabtu 15 Januari 2022 jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Buruk lumangsung alatan curah hujan anu cukup luhur ti jam 13.20 waktu Indonesia Barat nepi ka jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Ngabalukarkeun gawir anu jangkungna kira-kira 150 meter serta rubak kira-kira 80 meter langsung luntah. Longsor ieu menyebabkan 2 hektar pesawahan, ketutupan tanah uruk sarta sebagian sawah ke bawah longsor sarta uruk oge nutup aliran Walungan Cipongkor anu dialirkan ka Walungan Cipeles. Sementara eta warga anu kaancep sarta dina radius 1 kilometer ti wewengkon longsor disarankeun pikeun ngungsi sementara sebab aya sileun longsor sileja. Hiji jelema selametkeun sareng teu aya korban sanes dina bencana alam. Sakitu wae beja anu tiasa duduhkeun dinten ieu abdi Safira Syadani hatur nuhun sareng tepang dina waktos sareng acara enjing wilujeng